Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD, miwah RT. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Lamun ibu meser pulpen pasti keur nulis. Lamun ibu ngobrol jeung tukang dagang pasti hayang untung. Mun ngawangkong jeung tukang tani pasti hayang hasil. Tah ari ibu pangaosan sabenerna hayang naon? Heeh, bisi hayang panggih jeung urang. Meuli pulpen keur nulis, meuli jam keur nuduhkeun waktu, meuli baju keur dipake. Tukang dagang hayang untung, nu tani harayang hasil. Tah ibu pangaosan cek ibu hayang boga ilmu. Pertanyaanana lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak ibu sanggup teu eta awak? Da Allah teh memeh nitipkeun ilmu teh Allah teh bakal nitipkeun nu lain heula. Kadang-kadang dititipkeun harta teu saeutik jelema garableg harta tapi pedit. Tuh ternyata harta teu manfaat, berarti awak nu teu kuat. Sabab nu ngaran hakikat hirup mah gumantung hate. Lamun jelema boga harta alus hate, beuki loba hartana bakal loba jelema nu kabantuanana. Nu paling paur jelema boga harta kotor hate, beuki loba harta beuki sombong dina hirupna. Harta ngan sakadar dipake alat pangbibita. Nu gigireun sidik teu boga kongkorong, sidik teu boga emas, der ngocobrot ieu teh 40 gram. Kumaha cek tetangga nu sabelah, saha nu nanya? Jadi jalma teh deuk dititipan ku Allah teh ternyata gumantung wadah. Ari wadahna kotor mah kajeun anu dibikeun alus maka muncul teh kotor. Pon kitu deui ilmu ulah waka dianggap ilmu bersih, da gumantung wadah anu bersih. Da loba jelema boga ilmu tapi sombong ku ilmuna, wadah kotor. Da jalma anu alus hate mah dititipan ilmu teh beuki luhur ilmu, beuki tawado, boro-boro kolot, budak leutik dihargaan. Pan ibu teh kudu guguru ti budak leutik, budak umur 4 tahun maca Quran tara, ngaji hadis boro-boro, ka masjid henteu, salat ge cadu, tapi budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng padahal Quran teu nyahoeun. Nu kudu era mah ieu tah. Nyaraho Quran, arapal hadis, pengajian leket, salat osok, boro-boro ka tetangga, boro-boro jeung baraya, ibu baeud ka salaki teu dirayu mah hese cageurna. Jadi Quran nu mana nu karek dibaruka, ternyata nu ngaran ilmu teh lahir jeung batin. Ilmu lahir pek sakola sing luhur, ilmu lahir pek pangajian sing mineng, ilmu lahir pek pasantren sing hade, ngan ulah mopohokeun ilmu batin gawe. Ilmu luhur eueuh gawe, hampura eueuh guna. Bener? Jadi ternyata ilmu batin teh gawena. Ibu bisa nyebut subhanallah lahirna, bisa nyebut alhamdulillah lahirna, bisa nyebut Allahu Akbar lahirna, bisa nyebut la ilaha illallah lahirna, mana gawena? Lamun ibu bisa nyebutkan subhanallah maha suci Gusti Allah, gawe cokelan tah kagorengan hate, sirik, pidik, jail, kandia, istren, panastren, dudupak, rurumpak, tekaupan, cegukan, punungan, kudu eueuh. Naha cek lahir maha suci Allah, cek hate bersih hate, beres. Pan ieu mah subhanallah dibaca, batur nyen gedong, nyeri hulu. Subhanallah dibaca, batur majuna usaha, majarkeun nyegi. Subhanallah dibaca, batur meuli mobil, nuyul. Subhanallah dibaca, batur meuli tanah, panas tiris. Subhanallah dibaca, batur nyen imah, modar. Jadi subhanallah karek apal cek lahirna, can nyaho cara migawe nu sanyana. Well. Nyari tanah, alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah, tapi hirup asa kapuji. Tanya mah kateungel ieu mah sararea. Alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi nah hirup asa kapuji wae. Taraweh 5 kali, status Facebook 5 poe.
Alhamdulillah taraweh kelima lancar, kagenep katujuh eueuh statusna eureun tarawehanana. Berarti ibadah keputusan untuk status. Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto. Tagogen fakir miskin dihandap nyeun status alhamdulillah. Parantos santunan duit lapur amal lain asa kapuji heueuh lebok. Jadi mana alhamdulillah dina gawe teh atuh. Beunghar geus, mobil boga, sawah boga, motor boga. Lamun bener alhamdulillah tong ngarep-ngarep BLT. Ieu mah imah boga, sawah boga, duit loba, kades dicarekan, kades gelo. Cinta kunaon ibu nyarekan kades, batur menang BLT aing henteu. Cing atuh nu beunghar mah make jeung hayang. Tong sok ngaririweuh batur. Dahar 3 kali sapoe, baju kapeser, imah alhamdulillah, sare dina kasur empuk, hayang BLT ngerakeun. Matak alhamdulillah teh nagawe. Loba jelema ngomong alhamdulillah eueuh gawena, boro-boro ku batur ceuk awakna ge eraeun. Era ngomong gungkul ai gawe henteu. Boro-boro di era-era ku batur, awakna ge eraeun sorangan. Coba lamun alhamdulillah katempo gawe, ngomong alhamdulillah tara ngan gawena nyaahan, asihan, dedehan, teu panasan, teu sirik, teu dengki. Itu alhamdulillah mah gawe. Lahiriah boga ngan batin nu eueuh. Bener. Komo Rabbul Alamin. Jadi alhamdulillah tepan hirup manusia mah sing tumarima. Boga imah alhamdulillah, boga salaki alhamdulillah, awak jajag alhamdulillah. Can katempo gawe eta mah karek ngomong. Gawe nama lain eta narimakeun. Awak geus alus nya ge montok bae. Dipoto teh ulah nya ngeyeng. Ieu mah dipoto teh nya ngeyeng cing teu kunaon ibu dipoto nya ngeyeng. Ngarah katempo langsing eta teh penipu. Ai dina foto langsing palebah papangih jiga drum nu ditungguan ku hancip. Teu tumarima leos ka kantor desa ka Pak Kades Girman senam 2 tahun senam judulna hayang langsing. Bandung nganusuk senam 2 tahun ngadon langsing kalah kabeuki meber. Beres senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki begung mikiran hutang urut baso. Matak manusia nu halus, manusia nu tumarima. Sapanyang salaki genaheun, sapanyang salaki senangeun, sapanyang salaki hayangeun, geus tong dirobah eukeur batur. Irung demes duli dioplas operasi hayang mancung, heueuh ngan kudu cocok, irung mancung kulit bersih belana. Ieu mah ari irung mancung ai kulit tutung. Pan rujad. Matak pek hirup mah tinggal narimakeun. Tong riweuh. Bulu panon, ponok, alus, antep. Pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep gitu, hampang. Ieu mah teu narima meuli 300.000 tapelkeun eluk-eluk ka luhur. Atau nempo urang teh kuat jiga nu cacingeun kicep balik ti dieu mawa motor angin ngagelebug nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan lebok. Matak manusia nu alus adalah nu narimakeun. Pak Kades jadi kades ngeus tarimakeun jadi kades tong make jeung hayang jadi dewan naha bisi beak modal jadi henteu duit beak. Nikmati anu aya. Pan ayeuna teh bejana karek sapriode geus da pembangunan sapriode moal aya tamatna minimal tamat teh 2 atawa 3 antep cenah nyalon deui dukung ku sararea teu kudu riweuh. Ari urang mah sok riweuh wae. Alhamdulillah teh gawe la ilaha illallah gawe teu aya di pangeran angin Allah. Teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah. Nama ge jeung kudu riweuh,
batur beunghar kaputusan Allah urang sangsara sabodo. Nah ternyata nu sangsara mah leuwih untung katimbang nu beunghar. Untung dunya untung akhirat. Panu sangsara mah teu kudu riweuh. Sare dina kasur bari deplek tibra. Dahar eueuh deungeuna sabodo. Baju teu alus-alus teuing teu nanaon. Barang dahar ge nu beunghar mah lieur. Meme dahar mikir restoran mana, dahar kudu jeung naon, duit budget sabaraha. Coba nu miskin, naon nu aya na meja diembat. Kajeun angeun kacang bari geus leueur. Teu nyeri beuteung eta. Matak hirup nu alus teh nu tumarima ka Allah Ta'ala. Ieu teh hampura nu hadir kabeh ari kabeh mah tanpa terkecuali. Ieu teh nu hadir teh palsu. Cicing ulah kakasihgeung. Ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, glowing ongkoh, parfum komo, saragam nu pang alusna. Aya kuring kabita demi Allah teu. Nah kuring teu kabita sadar ieu teh kepalsuan. Dan nu asli nama lain ieu. Nu mana nu aslina ibu? Nu di imah. Anu wayah kieu teh daster merengkel. Anu kameja ngalek-lek soek. Peting-peting di gegepan bau kelek. Wajar ka dieu pangajian sesengitan, wajar ngan eta teh kepalsuan. Mata kuring demi Allah teu kabita. Roream naha palsu. Nana gerhana asli palsu. Ceramah jiga nu nya, nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Ibu karek lalajo ceramahna, can lalajo bageurna. Lamun ibu hayang lalajo bageurna kuring, kades naik ka luhur. Sae jang ceramah teh sae. Kudu nyaah ka fakir miskin, salira mah lain bereun, mobil boga, sawah boga, imah boga, salira lain bereun. Aya nu bereun mah tuh nu teu boga imah, si fakir jeung si miskin, ayeuna mah amplop moal dibikeun. Cing teh naha pakades moal dibikeun, panceuk salira kudu nyaah ka fakir jeung miskin, urang bikeun ka fakir miskin, kumaha ceuk kuring, geus pingkeun deui mah tong ngulem deui. Tuh, geus pingkeun deui mah tong ngulem deui. Cek ibu teh, atuh lamun kitu mah ustad teh ceramah teh wadul wungkul, 50% ceramah, 50% can katempo gawe, sedengkeun ilmu adalah gawe. Bener ya? Heeh well. Aslina urang teu nu beunghar asli palsu. Deuk menikmati kabeungharan kumaha lamun gaul jeung jelema nu leuwih. Imah hiji hayang dua, panas hate, sertifikat kabangkeun. Mobil hiji hayang dua, BPKB na kabangkeun. Hareupeun umum gaya eusi sirah ngebuul tiap bulan setoran. Deuk ngeunah kumaha hirup. Matak ternyata urang teh keur melaan kepalsuan. Kades asli palsu. Gagah boga jabatan sebagai kades. Eusi sirah nama jangar mikiran koperasi merah putih. Matak hakikat hirup aslina urang teh saha atuh Pak? Aslina urang teh saha? Talamun ibu hayang panggih jeung jelema anu asli, innallaha ma'ana. Hirupna geus bareng jeung Allah. Nah iya pengajian jeung Allah teu percaya. Isuk ayakeun deui pangaosan. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ronghok jiga ayeuna. Tuh, geus katempo berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon didorong ku hate panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana nah ceramahna jeung Allah tong wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Awakna pengajian hatena mah suudon kieu. Nah ari awak keur pangaosan geuning eta hatena mah kitu peta. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Catat ku ibu, berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata kuring mah demi Allah
teu ngarep-ngarep duit ngan saban nu ngulem pasti bakal mere. Ngan lamun pak kades teu mere maknya ai batur mere kades ieu henteu sing gablek ka era. Hirup teh ternyata ukur disebut Pak. Nana gerhana cek batur ustad, cek batur kiai, cek batur ajengan. Tanya awak kuring, haroream disebut ustad lagi. Nah, sabab kuring nyaho gawe katimbang gelar. Teu butuh ku gelar, gawe nu aslina. Ustad, kiai, ajengan, naon gawena hohoa kitu. Nyarekan batur kitu. Burger jeung pasea kitu. Lain, tapi ustad kiai ajengan gawena warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di daerah ieu aya nu bareuh tong akuanan tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Nabi urang teh bageurna luar biasa. Hartana loba tapi beak pake yatim, beak pake miskin, beak pake ngabangun masjid. Nabi teh kuring ustad tibatan beak harta mangado nambahan. Matak jadi ustad teh era Pak. Nabi mah beak hartana pake nyieun masjid. Urang tanya bapak-bapak nu di luhur panggung, lamun bapak boga duit 1M, milih nyieun imah, milih nyieun masjid. Alus. Nabi Muhammad milih nyieun masjid katimbang imah. Dina sirah nabawiyah ternyata bumi Nabi butut Nabi aktikar 5 kagenep sagajlengeun. Teu lega. Lega kene bangunan ieu, tapi masjid ku Nabi dibangun ku nyalira. Orang umatna boga duit 1M, dek milih nyieun imah, dek milih nyieun masjid. Alus, teu neurak-neurak ceramah sararea gitu. Ternyata cek ibu dek milih nyieun imah, tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh. Mun kuring beunghar, mun kuring boga duit, dek milih imah, dek milih nyieun masjid. Cicing heula. Da abdi mah hayang milu ka umum, dek imah we. Bongan nu salah lain kuring, nu salah lain ibu, tapi nu salah jelema nu ngahargaan. Poe ayeuna jelema ngahargaan kana harta, poe ayeuna jelema ngahargaan kana gedong, poe ayeuna jelema ngahargaan kanu joga jabatan, poe ayeuna jelema ngahargaan kanu loba duit. Sabejad-bejadna jelema beunghar tetep loba pengikutna, saalus-alusna rakyat nu miskin keukeuh eueuh anu ngareretna. Jadi nu salah lain bapak jeung ibu, tah nu ngajena. Kanu beunghar mah budakna bontongor ge, Raden. Coba kanu sangsara teu tua teu dosa kaditu bisa ileulengiteun. Ternyata kesalahan aya di urang kabeh. Matak hakikat hirup mah ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos, mengpeung sakedeung deui aya pemilihan, eureun tong nyoblos jadi pejabat moal. Tah berarti maranehanana jadi pejabat teh pamere ti rakyat, matak punten ka para pejabat sing areling atuh ka rakyat. Lain ukur janji eueuh bukti, lain loba waos nyorostos nu penting buktos. Geus bosen rakyat dibobodoh ku nu gelo. Tong sok jadi jelema gelo anu profesional. Kolotna nyakolakeun beak sawah, kolotna nyakolakeun beak imah, kolotna nyakolakeun beak sagala-gala. Naik jadi sarjana, geus jadi sarjana jadi pejabat, ternyata ngadondek bangsat, kolot watir beak sawah ngomodalan garong gede. Well. Jika aku ceramah kieu mah biheung dipake deui. Sabodo teuing. Hirup teh ternyata ukur disebut. Kabeh ge cicing dina ujian masing-masing. Nyarane tong kana jabatan aya eureunna, nyarane kana harta aya beakna, ibu nyarane ka salaki aya maotna. Dek nyarane mah ka Allah Taala nu langgeng abadi salalawasna. Sok ibu nyarane ka salaki pan hirup jadi ketergantungan. Maot salaki, 7 poe jebleh.
panon carinul, polo nongtot, awak begung, dahar henteu. Kadang-kadang keur dikubur ge ceurik bapak, abdi teh keung di alam dunya tanpa bapak, wadul. Tak eta teh awewe buraung teh. Abdi mah leuwih hade ngiring we ka jero kubur jeung bapak, beuki buraung. Lol Pak Kades, teu kengeng geulis istighfar. Lol Pak MUI, teu kengeng kitu takdir. Nolol kuring mah tara ditita istighfar, dijejak ku aing mah jugdek milu mah ganeng deui. Gebrus ka jero kubur, ruang ku lebe, rorowesan deui kaluar. Nyabok ongkoh rada gelok. Cing teh lain deuk milu. Karek ge can natus-natus acan. Karek ge 40 poe matang puluh. Numing pintah lieu teh aya asa beda ti sasari. Si horeng teh beger deui. Matak bapak nyarane ka pamajikan, pamajikan nyarane ka salaki. Geus tong sok nyarane ka salaki. Nyarane mah ka Allah Taala, naha aya maot. Nah, matak ieu teh pembohong besar. Iya, ibu-ibu. Rek ngiring ka jero kubur. Geus 40 poe mah buuk dibeureman deui. Rok pondok deui, loba nganclong ulin deui, saban lalaki diheureyan deui. Cing teh eta nu rek ngiring ka jero kubur. Ternyata manusia mah bullshit. Omdo ukur ngomong wungkul. Anger kebutuhan rohani mah butuh sosok lalaki. Matana ulah tong sok luhur teuing nyarita. Maka jeung bade ngiring we ka jero kubur. Tong nyarane ka salaki. Nyarane kana harta aya beakna. Nyarane kana jabatan aya eureuna. Matak jelema nu alus mah jelema nu sok nyengcelengan. Boga harta cengcelengankeun ka fakir jeung miskin. Engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon? Si miskin nagog harita keneh. Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi. Gusti abdi saksina hartana dipake nyieun imah abdi. Salamet jelema beunghar anu bager kanu miskin. Ngan anu beunghar kumed kanu miskin, hampura si miskin jadi saksi harta urang. Di mana harta dipake naon? Jawaban dianggap fakir miskin, nolol fakir miskin. Wadul Gusti, dagor cucungik irungna, mata urang ngeujeum kabang emok teh si eta nu tara merekna. Matak jelema beunghar kudu nyaah kanu miskin. Naha naik derajat si miskin teh lamun dideuketan ku nu beunghar. Bener? Ya malain pakai alat pangbibita wungkul. Tuh, butuh orang teh ku batur. Nu miskin mah jasana ge gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, si miskin. Aya nu maot pangheulana sholawatan, si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung gerajieun alasan ibu. Naon alasan urang make jeung kudu goreng jeung batur? Naon? Peda batur maju urang teu tuluy goreng berarti panas. Pedah batur jadi kades urang henteu jadi goreng berarti panas. Padahal hakikatna mah lamun nyalon jadi kades aya nu jadi aya nu henteu. Untung keneh nu teu jadi daripada anu jadi. Lieur nya. Alung keneh jelema nu teu jadi. Sok ibu kanu teu jadi. Des. Maneh basa keur kampanye boga janji ti A nepi ka Z, buktikeun. Jawaban simpel, pankeok. Geus. Tapi kernu jadi des ti mimiti kampanye boga janji ti A nepi ka Z, lamun bisa ngabuktikeun menang dunya menang akhirat, ngan lamun bohong kana janjina sebatas menang di dunya tapi eleh di akhirat. Aduh, mata geus ceuk urang mah geus Pak Kades kieu mah antep lah cenah jadi kades saumur-umur ka ditu. Keheul atuh da. Tuh, mata hirup mah. Nu jadi ustad jeung teu jadi ustad, talung keneh teu jadi daripada jadi. Har.
Nu viral jeung teu viral, talung teu viral daripada viral. Nu viral mah yeuh nana gerhana ge bingung beger-beger acan. Nepi ka ayeuna teh 40 tahun teh acan nikah. Heuh da karek ge bobogohan geus dituding batur. Karek ge ngabonceng awewe salemur gujrud Allah aya ustad nana ngabonceng awewe na kudu doma. Hareupeun manusia mah Pak deuk nyieun perilaku naon bae moal kapake. Matak geus nyarane mah ka Allah Taala ngarah kapake ku Allah. Dan nyarane hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta makhlukna anu 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan bilih bapa hoyong uninga deuk ditunjuk tah ieu anu 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan. Salaki teh nyieun imah anu pageuh, baju anu weuteuh, dahar seubeuh, kongkorong boga, geulang aya, tuang mirasa, tiap beli duit keur balanja teu boleh dibere. Raos ibu? Gede jasa salaki ka ibu? Hampura, gede teh. Hiji waktu kapanggih keur ngabonceng awewe sejen, bari dina WA na sayang-sayangan. Ingat kana imah, ingat kana kongkorong, ingat kana kahadean salaki, kakuping bapak. Matak nesok mopohokeun kahadean 1000 kahadean, leungit ku hiji kagorengan, saha makhlukna? Ieu toh. Matak bapak-bapak mikanya ibu-ibu basajan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Sabab hakikatna hirup mah sing ngareupan ku alam katenangan. Pamajikan baeud sing tenang Pak. Teu kudu kapancing emosi kan we antep pagawean anak si eta. Deuk baeud 7 peting ge bibitaan Pak. Meuli hareun nu ngeunah aneprok hareupeun manehna. Dahar sorangan hayang nyaho baeud keneh. Bapak sare memang teduaan meuli kasur nu empuk kusak sorangan antep nu keur baeud. Bapak mah sarwana ditanya kunaon mamah baeud. Atuh puguh aya cukang keur meuntas jawabanana kusia. Ngadon pasea. Lalaki langit lanang jagat kudu tenang jeung hareupan pamajikan adat kitu. Cabut duit. Ibu keur baeud deketan tong baeud wae. Ieu aya acis ladang manuk 150 juta. Urang yakin dibere duit mah ibu keur baeud langsung nangkep lain teh tadi. Kunaon bisa solusi kitu? Ku katenangan. Matak jelema nu tenang teu boleh dikir innallaha ma'ana hirupna teh bareng jeung Allah. Rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, tong nuding Allah. Salahkeun adat sorangan. Ieu mah kalakuan salaki pamajikan teu balik tuluy cerai nuding Allah, nepi ka dolim urang ka Allah. Ieu tah nu gororeng. Dalamun ibu amis budi hade basa ngeunah carita moal aya lalaki mah kejeung ngaragrageun talak. Da ieu mah lamun pasehat teh larak dasar bebeakan ngaran sato bararijil si Bagong. Kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut Bagong? Berarti sapepeting urang hees jeung bikangna. Kumaha cek anak, mama Bagong, bapak Bagong, ari abdi ya anak begu saja. Rag talak budak korban nahan nu ditunding Allah teu sadar kalakuan sorangan. Lamun ibu bener jeung Allah tong kitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hate bakal jongjon lamun hirup nyantel ngait jeung pangeran. Ibu amek ka salaki jeung Allah wirid. Heuh nya ta amek ka salaki pek amek ngan nu kaluar kudu wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amek keneh cekek salaki Yasin. Pan salaki teh nangkep bari maca ayat kursi. Da disangkana jurig cai nu asup. Kebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim. Itulah fungsi manusia bareng jeung Allah. Lamun pangajian can tantu jeung Allah
salat ge cantang tujeng Allah. Loba jelema salat, bubar salat malak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Geuning dibongkar mah salat acan jeung Allah, jeung ria. Matak hakikatna kudu disaragamkeun lain tiung. Hakikat kahirupan manu kudu disaragamkeun lain tiung jeung baju. Tah eusi hate naon hartina tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Ngadenge ceramah kieu keur nu make saragam mah hayang balik teh. Tiung saragam, baju saragam, lain ulah pek ngan aya nu leuwih saragamkeun eusi hate. Saragam aya tokona, tiung aya jongkona, baju aya nu meulina jeung nu ngajualna, tapi saragam eusi hate gumantung karakter jelema masing-masing. Teu sakabeh jelema maca Quran saragam akhlakna. Geuning teu saeutik geus maca Quran jadi nuding batur ngahina batur ngaledek batur, berarti hate nu can manjing jeung Quran. Aduh, heuh. Sadio ah. Lamun ibu pengajian karena saragam, salaki nu jadi musuh. Senin kudu bodas, bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Kamis ungu, ungu kabeh. Ceuk salaki dek ka mana deui? Pangaosan, cecing deui mah. Kumaha ceuk ibu kapancing emosi, sia mah kafir. Nyarek ke pangaosan pamajikan aya kahayang pangaosan dar disarek murtad babengok maneh mah. Kumaha ceuk salaki lain bab murtad jangar hulu kudu meuliean baju. Lamun bener ibu deuk saragam eusi hate lain bajuna. Robah sifat hate. Nu goreng ka salaki bubar ti dieu wayahna uih teh tangkep. Ayah engke salaki bakal nanya, kunaon mamah uih ngaos jadi lebay? Oh, tobat. Isuk salaki yakin bakal nitah deui. Mah, ngaos deui enjing. Nah, bapa miwarang wae ngaos ka abdi. Resep bapa mah eta jadi robah eusi hate. Nu biasana ditoel peuting-peuting cicing sarape horea mani. Ayeuna mah ibu nu kudu ngaladangan sorangan. Lain salaki nu kudu noel, ibu nu kudu noel pangheulana bilih bade sodakoh. Tuh. Hirup teh ulah jadi orai. Apan orai mah ganti kulit ngan ngaran anger orai. Orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai. Pelajaran hirup eukeur ibu. Hirup manusia ya manusia tong jadi orai. Ganti kulit ngaran anger orai. Pangaosan teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti penceramah, ganti tempat, ganti tema. Nah ari hate teh ganti-ganti daramang. Kajian ustad nu jauh didatangkeun, ustad deukeut dihadirkeun, ari hate teu robah-robah mah teu ngaruh. Eueuh ustad konang, eueuh ustad kanang, gumantung mah hate we nu robah. Ieu mah nu pedit anger, popolotot ka salaki anger, balik ti dieu teh gantian keur engkos. Ceuk salaki bari gogodeg, pangaosan mineng teu cager-cager kalakuan maneh. Ilmu lahir mah ibu tinggal ngupingkeun kuring, tapi ilmu batin gawena nyangakeun. Da ieu mah seuri teh lain yang serikeun batur, yang serikeun kalakuan sorangannya. Kieu we gantian ongkos. Bere we ku salaki teh 50. Bahi kana naon sakieu? Ibu teh sing seueun. Lamun loba barang penta ka salaki nya teh sieun ke tungtung maot hese nilep. Pan maot mah di mana-mana ge kieu. Dosa na si eta ka salaki loba kieu, akhirna ngajepret deui. Pinterna kades nyokot 5.000 teuneun dina leungeunna
nilep sorangan. Mau ke jengpok ngomong nuhun des. Tapi bapak oge ulah ngeunah seuri teuing. Bapak ge geus boga pamajikan, anu kudu ditempo teh pamajikan, lain beuki neuleuh kanu sejen. Nah ibu nyurakan anak kuat kompak tadi. Tempo manu pamajikan lain nu batur. Lamun ieu bapak-bapak teu eureun wae tumpat tempo kanu sejen, na teu keung tungtung maot hese peureum. Pan maot mah di mana-mana ge kieu ibu, ngan ku sabab si eta mah dosa na loba nempo batur, kieu sabeulah. Aduh. Ternyata urang teh hirup teh ukur disebut. Keputusan terbaik adalah keputusan Gusti asli. Pak Kades jadi kadeskeun bae keputusan Allah keun. Teu kudu riweuh urang, kacape-cape. Nana gerhana ge kudu jadi mubalik ku Allah. Moal aya nu bisa ngahalangan, ai ku Allah kudu jadi mah jadi. Padahal da kuring mah level, lain level pipayueun. Baju kieu mah bapak ge boga. Lancingan nu kieu mah bapak ge gaduh. Sapatu sarua. Pan urang mah kitu jadi ustad teh di kopiah henteu, di gamis henteu, sorban ge henteu, geus eueuh merek di ustad. Matak bieu ge di ditu aya warung palih mana cing teh ari Pak Kades Girman. Kalem we cenah gerhanana ge bakal telat bari ka urang. Malam belah ditu aya pahancip teu meunang asup bieu teh da. Da bade aya ngaos. Cing teh kumaha lamun urang balik. Kumuy-kumuy datang ke kantor desa. Pan lamun kanu diudeng kanu digamis mah ibu-ibu teh pangarsa nyungkeun doa kangopun anak. Ngagarubug HP be mah. Bade nyungkeun dipoto kanggo kenangan. Nepi ka asa teu akur jeung kajadian kabatur. Naha sabab baju kuring sarua jeung baju bapak. Keun bae da eta mah sakadar baju tong pasea era jadi umat Islam lamun maseakeun haben baju. Baju marek di aya di mana we? Deuk di koneng, deuk di hideung, deuk di hejo. Nu penting nagara maju, ulah asa aing pangalusna koneng, ulah asa aing pangalusna beureum, ulah asa aing pangalusna hejo. Sok geus jaradin mah maju ke nagara lain kudu balik deui kana dasar. Kitu atuh pola pikir teh mindset robah. Well. Matak hakikat hirup cekuring oge. Ya Bu. Hakikat hirup. Geus we tumarima ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ingat-ingat masa lalu ibu, ingat. Urang yakin ibu teh baheula teh bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ari jadi jeung nu petot. Wayahna tampa. Nah kudu sabab Allah mah maha uninga kana kaayaan hate ibu. Can sanggup ibu dibere salaki kasep jeung beunghar, moal sanggup. Hiji galak timuru, WA loba dipariksa, telat balik dicarekan. Awet rajet kasep beunghar sieun dipaok batu. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. WA nage tara dipariksa malah dek salingkuh ge jor naha yakin moal payu petot. Coba lamun ibu boga salaki kasep jeung beunghar alah moal tenang hirup keluar ditutur-tutur usaha diudag WA dipariksa ini tak disadap tuh cek nu ngalaman mah geuning. WA disadap ngalaman. Tuh. Keur curhat ngan ieu teh balik teh dia bakal diprotes ku istrina. Naon tadi ngomong naon teh. Jadi ladang pengajian teh wilujeng di RT keun. Di beja-beja urang nyadap naon teh.
Kumaha cek bapak? Kacaleto. Ini kamu di bibitaan meuli tiung denai baju denai HP Oppo pan atoh hidup. Kurumui godaan parawan datang. Rag-rag lipstikna. Dicokot ku salaki, "Neng, lipstik ieu ka kantun." Kumaha cek Neng? "Nuhun Bapak." Kumaha cek Bapak? "Sami-sami." Reret pamajikan pirak adar nyebut sami-sami. Cangila. "Mah, bade tiung sani-sani." "Mah, bade HP Oppo anu 8 juta sani-sani." "Mah eudeuh jajan baso moal sami-sami." Tina kecap sami-sami bisa jadi pasea. Nah, kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot, boro-boro lipstikna deuk diudag nepi ka imahna, deuk kawin jor ku aing di modalan, geus bosen ka nu petot. Jadi Allah teh nurunkeun hikmah. Nya. Tamatak keur awak kuring mah geus boga jawaban. Nah, cenah teu digamis. Nah, teu diudeng, nah teu disorban, nah teu nyekelan HP. Jawabanana simpel. Simpel. Da Allah mah teu ngahargaan baju. Allah mah teu ngahargaan jabatan. Allah mah teu ngahargaan kakayaan. Allah mah ngahargaan eusi hate. Baju mah diteuleun diganti ku boe. Harta ge diparebutkeun ku anak jeung incu. Bener Bu? Mata ngabejaan ya ka bapak-bapak ulah coba-coba beger jeung budak ABG. Nah, mun bapak-bapak beger jeung budak ABG disebut om-om, aya kebanggaan. Urang atuh 50, payu jeung nu umur 20. Hampura tungguan geus 80 tahun. Si eta nu bakal nganyerikeun hate. Bapak pan leumpang 80 geus kieu. Sedengkeun pamajikan 20 naik kana 30 bisa lumpat. Dengekeun moal teu hoak. Boro leumpang takut hararese aki-aki. Nu paling power 80 panyakit geus dararatan. Gedong boga, sawah boga, mobil boga. 80, 30 maot bapak jaipongan situ. Kurumuy nu tahlil teh maruna. Pan rugi bapak. Imah menang bapak, mobil menang bapak, sawah menang bapak. Anu di jero imah maru bapak, marakayangan ta bapak teh. Jadi Allah mah Pak geus maha adil. Lamun 30 neangan nu 25. Lamun 40 neangan nu 35. 40 deuk neangan teh nu 35. Tuh di tukang aya nini ngacung jeung emak we Asep diracun ku aing mah tah. Roream teuing. Oh, pan ustad malaya hate narima takdir. Ream. Entong ka abdi, ka kades we jung. Da urang mah apal konsep takdir bakal robah takdir. Ibu teh teu nyaho picilakaeun, apal teu? Ibu teu apal pisang saraeun. Ibu ge teu apal pipanyakiteun. Kunaon ku Allah disehatkeun. Kunaon ku Allah disalametkeun. Leumpang ti imah ka dieu salamet. Balik ti dieu ka rorompokna salamet. Kunaon? Aya doa batur nu dibantuan. Ibu rek indit ka dieu, aya budak tetangga teu jajan, kunaon Asep teu jajan, teu gaduh ceceh, deuk indit ka dieu, bikeun. Itu teh jajan, keur teh hatena, ya Allah salametkeun ibu itu. Tuh jarajang nepi ka dieu teh geus barang berenya. Tah anu can barang bere wayahna bubar ti dieu teangan jelema bere ku ibu. Matak Pak Kades oge jadi kades teh da urang mah moal nempo kadesna deuk nempo pepelakanana. Rakyat hayang pamimpin anu bager ti bareto lain bager dadakan nalika eukeur kampanye. Wajar bager dadakan deuk kampanye mah beas 5 kilo duit 50, emih weh 3 siki. Nah, hakna gerhana apal, apan sok katitipan urang.
nitip we cenah keur jamaah nyaho 5 kilo beas mih 5 siki duit 50 eta mah bager dadakan rasikona tinggi duit lapur jadi moal rakyat ayeuna duitna dicokot nyoblos kasih komeng mata keur calon-calon pamimpin mah lain kudu bager dadakan kudu bager geus jadi karakterna nganyang kanu teu nyangu nah teu nyangu eueuh beas cicing ceuk Pak Kades teh urang dek kadesa pangul kades beas teh 60 kilo anterkeun ku kades kanu miskin dilalajoan ku rakyatna gogodeg kabeh moal aya pamimpin nu nyaah ka rahayatna iwati kades Girman tuh balanyang deui aya nu ngalahirkeun teu boga biaya nelepon ka Pak Kades pun bojo ngalahirkeun teu gaduh biaya carekan heula des kusaha eta hamilna ku abdi nah diserenkeun ka dewek gitu bener karunya kesang aduh urang mah lamun diperhatikeun ku lalaki sok daek karunya cenah kesang mun diperhatikeun ku ibu-ibu mah hoream daek ku ibu-ibu mah jadi dosa kesalaki ibu cemburu ari kasih bapak mah teh lain ku haat-haat teuing sieun ku istrina Umar bin Khattab ge aya rakyat miskin mangul gandum 60 kilo lain cek hate nah asa sok perhatian lalu kumaha urang rek nginum rek henteu oot heula patuangan gede kieu teh haben we nginum iraha daharna tuh lain bager anu dadakan tapi bager geus jadi karakterna tayangan pamimpin anu bager jadi karakter ya Bu rada hese rada susah mata geus daripada neangan batur geus lah nu geus jadi antep cenah 2 kali lah amin gitu kalau kaculang kecil mana Pak Kades teh catat ya Kades tengah aminan yo kacidanya tuh ngan ayangan Pak manusia mah gumantung eusi hate leuwih luhur jabatanana leuwih daek melaan rakyatna nu paling paun mah leuwih luhur jabatanana leuwih nipu ka rahayatna haroreang matak hakikat hirup sing cingceung dina kahirupan pek eusi hate sing aralus era ibuku hayam gelis ibu teh heueuh sampurna ibu teh enya kali-kali ngobrol jeung hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eukeur aduk tulangna pan ieu kaum seblak hayam kabeh manfaat awak ibu bandingkeun kotoran hayam sakarung 15.000 pake ngaduk bawang pudeg-deg bawang ngabeukahan ibu ngenog tuluy karungan pake ngaduk bawang garing bawangna manusia teh geuning teu berharga tanpa Allah Ta'ala ulaika kalan ambalduhum adol kadang-kadang manusia teh leuwih taat tibatan sato doma ngencar nu dicokot daun sampe manusia ngencar mah daunna didudut sampeuna dirabut beutina diala kulitna digoreng pagerna dilek-lek nu bogana dikadek matak jelema fungsina lamun hirup jeung Allah kakara eta manusia teh lamun hirup jeung nafsu geus lain jelema matak ibu tong sok ngagugu hawa bapak ge pan wawuh ka pamajikan toong pamajikan keur nafsu
banget berem, panon molotot, leungeun ngadegdeg, ngocobrot ka mana karep. Pak, wayahna tong diladenan. Kerem sia tadi kamar can insap mah. Lieur nyeungeureup anu kitu patut. Matak urang mah pamajikan baeud sakumaha baeud tara dicarekan. Da eueuh. Abdi Pakades Girman lain eueuh da anu hayangan mah loba. Ngan abdi jeung Pakades mah mengikuti aturan pusat. Prabowo duda, Padedi duda. Jadi Pakades ge duda, abdi oge bujang mengikuti aturan pusat. Abdi mah haat ka pamarentah. Padahal mah alasan nu sabenerna mah lain eta. Ya ibu-ibu nu kumawani teu payu. Lain teu payu ngan abdi mah levelna terlalu tinggi. Lamun Pak Ustad nu aya di dieu mah hayangna teh nya hayangna ka pamajikan nu tiung ngaguyupuk, nu Quran katalar, hadis ka aji. Pokona soleh pisan. Urang mah teu butuh nu kitu. Teu butuh tiung ngaguyupuk, teu butuh nu pinter maca Quran, teu butuh nu pinter ngaji hadis, teu butuh nu sok ka masjid, teu butuh nu sok sholawatan, teu butuh nu sok pangaosan, teu butuh jog beja-beja. Urang mah butuh pamajikan teh hiji nu teu beuki duit. Pangaosan osok, tiung ngaguyupuk, ngaji bener, ka masjid leket, saminggu tong duwe resiko, hampura jadi. Tiung mah kumaha abdi meuli pamajikan bakal make, abdi ka masjid pamajikan bakal milu, abdi maca shalawat pamajikan bakal ngiring. Ngan panyakit ibu-ibu mah hiji, lamun geus ngeunaan kana bab duit, hampura nu dina jero saku ge dikodok. Matak deuk neangan pamajikan teh nu teu resep duit. Sok ngacung mun aya di dieu 20 juta tuh dilemur keur mas kawin aya eueuh. Alhamdulillah. Aya nu rek ngacung di tukang. Embong. Padahal duit lain sagala-gala, Pak. Tapi kasakapeung mah sagala-gala butuh. Ya Bu. Duit lain sagala-gala, tapi sakapeung mah sagala-gala butuh. Matak lalaki nu alus teh nu tanggung jawab atuh ka pamajikan. Baeud pamajikan tong rungsing Pak. Anggur tanya aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Komo lamun pamajikan ninggalkeun urang tong sok nyalahkeun mantan, bisa jadi kasalahan numpuk na awak urang. Masa dipangmunangkeun. Allah. Matak caranya ngarepan pamajikan baeud mah demi Allah enteng. Tong dibaeudan deui. Teang padaringan kosong beasna. Teang duit gegeletekan 10.000. Teang lipstik geus dicokelan ku bilik. Teang wedak geus dekok tengahna. Bapa tampil, mah bilih bade meser kanggo dangdos, yeuh cecehna. Bilih bade meser dengan sangu, tah artosna. Bilih bade shopping, yeuh cecehna. Moal aya buat baeud. Ka kuping Bapak. Naon cenah? Hah? Lancar. Aku nggak paham. Nyaho. Ibu teh ulah mangaruhan abdi kana goreng Ujung lancar siang wengi. Teu ngalalarti teh. Bari nu ngomong kitu teh geus kolot teh. Ngeureueuh keneh Ibu. Sedih.
Matak hikmah di balik kejadian. Ibu pernah piknik? Oh. Ibu udah piknik ke Pangandaran, tuluy 500.000 dibikin KRT. Tengah peting ibu nyieun bala-bala ejeng comro. Ternyata saking ku capek ngagoler heula dina kursi kewe cenah da ini teh jam 6. Goler hudang-hudang jam 8. Ditinggalkeun ku RT jadi tetulus piknikna amek teh. Duit lapur ini henteu ameknya. Lo salah kiti kamar. Kunaon mah nur kusunu. Sia lain ngahudangkeun. Pamajikan salah ge dicarekan. Gek diuk dina kursi. Suruput udud jeung cikopi. Cetrekeun kana TV ternyata aya berita bus dari Soreang tikusruk kana solokan maot kabehanana dek amek moal. Teu istiqomah. Cara Allah nyalametkeun manusia moal kaharti logika. Kadang-kadang teu saeutik salaki eudek salamet maot pamajikan tina baong eta salaki ibu maot we ibu ngadak-ngadak jadi bager jadi cager ceurik tuluy-tuluyan inget dosa ka pamajikan. Kadang-kadang teu cager wae dorakana maot anak. Kadang-kadang teu cager-cager beak harta. Kadang-kadang teu cager-cager bere panyakit. Ku Allah keur dikusrukeun supaya engke di akhirat bersih tanpa aya dosa dibeakeun di alam dunya heula. Tah matak nu alus mah jelema doraka eureun. Ibu popolotot ka salaki sing sabar bapak engke bakal eureun. Di mana geus nyeri panon. Geus nyeri panon mah eureun moal popolotot. Bawa ku bapak ka puskesmas ka rumah sakit cager deui molotot deui tinggal nungguan. Bapak galak ke pemajikan tujah tejeh tujang tajong sing sabar ibu kege eureun di mana geus lempang kieu eureun tinggal dikeun bujur ibu mangga gera jejek kumaha salaki jebleh harita keneh panyakit teh keur ngareureuhkeun jelema tina doraka matak Allah mah maha adil manusia sangkan balikna suci dibersihkeun dosana di alam dunya. Beunghar heueuh kan beungharna menang nipu. Wilujeng. Beungharna menang nipu. Kateureuy ku awak, kateureuy ku anak, kateureuy ku pamajikan, jadi sawah, jadi mobil, jadi imah agreng. Sebatas duniawi. Hiji waktu cara Allah deuk ngahampura dosana, beak gedongna, datangkeun gempa, leungitkeun anakna, panyakit bijilkeun kana dirina, ludes kakara inget. Meureun doraka aing. Nya, matak jelema nu alus mah mending tong doraka. Bener Bu? Tuh, matak ilmu teh adalah gawe. Jadi kewajiban ibu ayeuna teh kan 3. Hiji cinta ka Allah, 2 cinta ka Nabi, 3 cinta ka indung bapa. Sakali deui, cinta ka Allah, cinta ka Nabi, cinta ka indung bapa. Ibu hayang surga di akhirat tangtukeun ti ayeuna. Cinta ka Allah ku ibadahna, cinta ka Nabi ku nurut contona, cinta ka indung bapa ku inget kana jasa-jasana. Tong sok katipu ku bebengok kabogoh keneng. Bisi di aya budak abg nu keur bobogohan. Bisi neng keur bobogohan tah ieu teh nu dihareup teh teh korban. Iya kan dipayun teh korban bareta. Pan keur bobogohan mah serba indah, serba senang, serba tenang. Teu boga duit init-initan, yang penting berdua. Ayeuna mah karaos Pak. Peuheur. Baheula mah keur bobogohan mah ceto ti tajong, perhatianana beak ti karep. Kamu sakit? Kumaha ceuk ibu? Iya. Ke puskesmas ya, makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba ayeuna, iya buktina sosoranganan datang kita diantar-antar aja. Berarti ibu tegas dilapurkeun. Coba keur bobogohan, kaditu duaan, kadieu duaan. Ayeuna mah iya. Da ibuna ge sarwana. Apel. Naha teu ngarokok. Ceceh tinggalin. Wios we ceceh abi heula.
Pembohong gede. Coba ayeuna salaki teu ngarokok. Nah teu ngarokok, duit eueuh. Oron batur ge TBC minang udud. Penipu ulung, Pak. Matak lamun bener ibu dek ngabangun cinta hayang ka surga, cinta Allah ku ibadah, cinta Nabi ku nyonto, cinta ka inung bapak ku inget karena jasa-jasanya. Cinta ka Allah ku ibadah, cinta ka Nabi ku miconto, cinta ka inung bapak ku inget karena jasanya. Sok ibu teh cinta ka Nabi, bab rumah tangga Nabi toong. Siti Khadijah mah paling patuh atuh, keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Siti Khadijah lain ece. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas, turutan ku ibu. Ngan jigana merek kieu mah biheung. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah. Ya Khadijah rek ka mana? Kulem. Wios lamun abdi miwarang, mangga ya Rasul, mangga. Buringas. Beda jeung ieu. Ieu mah keur buringas dititah, ngadak-ngadak tunuh. Ka mana mah? Nya hees wayah kieu mah. Lain ngabecos we kana TV, listrik geus nit-nitan, geuning aing deui nu ngeusian teh. Deuk sare tapi hohoa. Deuk naon Suadma? Pang ninyuhkeun kopi. Kumaha cek ibu? Belana sia mah. Cicing tong ngaganggu deuk sare kokot ku sorangan. Ongkoh deuk sare leos ka kamar dibuntol ku simut tapi dadana hurung. Si orang keur nyooh HP. Tah ieu tah merekna teh. Turutan teh Siti Khadijah pan ibu teh cinta Nabi, tuturkeun atuh akhlak perbuatan rumah tangga Kangjeng. Sedih. Panggih Nabi jeung Yahudi bari lolong bari kafir. Ngocobrot eta Yahudi, tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, sampeurkeun ku Nabi mah lapar. Kumaha cek Yahudi, nyaho lapar da ngocobrot wae. Bisi lapar, kuring boga roti, jempe heula nya. Wal eta roti diasupkeun kana baham jelema gelo. Beres seubeuh, peletuk ngomong, tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. Isukna Nabi datang deui, lapar. Aya teu hate kitu di urang. Sakali ngahina isuk mere deui. Tah ieu cinta Nabi teh urang buktikeun. Ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Sae ladang ceramah teh sae. Kuat eueuh nu ngadenge hiji oge. Sae lajengkeun kitunya imehnya. Tanya kuring, lamun kuring barang bere ka tatangga ngagogoreng kuring, edeuk mere deui. Cecing. Ustad bro, hatena leeh, edeuk demi Allah edeuk. Ngan tungguan 3 poe, lamun si itu ongkek getih, tuluy ka rumah sakit, dicampur jeung baygon ku aing rotina tah. Kagok jelema kitu mah. Aya manusia anu bisa kitu, aya. Saha? Kades. Boro-boro kanu nyoblos, kanu teu nyoblos ge Pak Kades mah anger bager, sabab prinsipna nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge anger rakyat kuring. Poho bodoh balangah salahna rakyat, maka Kades bagian anak. Cek ilmu kolot mau ngamuk gajah meta pamimpin bagian anak. Matak lamun poe ayeuna urang mah sebagai rakyat aya mau ngamuk gajah meta antep Kades cenah gelut jeung mau. Urang mah yakin mau nu meunang. Urang mah rakyat tong diparabkeun ka mau. Bongan hayang jadi pamimpin kudu siap nyengeurepan mau ngamuk gajah meta. Kuring mah teu sanggup nyieun kahadean kanu goreng. Saingga rumusna 3, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sok talar, seuri kanu mere nanya, seuri kanu mere kanu nanya. Ibu teh boga masa lalu anu goreng jeung tatangga. Bubar ti deui si itu keur baeud unggahan. Wayahna unggahan.
Baeud keneh celilis. Seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu. Itulah rumus hirup Nabi. Seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Dek naon deui hirup lamun teu migawe eta? Dek batur baeud urang baeud sarwana, batur pedit urang pedit sarwana. Batur tarananya urang tarananya sarwana. Kali-kali urang kudu jadi pemenang di akhirat. Batur baeud mangsa bodoh, urang we nurek seuri. Cobaan bapak pamajikan keur baeud, bapak seserian hareupeun nu baeud. Insyaallah Pak disebut nu gelo. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cinta Nabi eta buktina. Cinta ka inung bapak, inget kana jasa-jasana. Ibu teh bisa sagede kieu teh ieu teh menang niupan kolot. Kuring nana gerhana ge bisa saperti kieu teh ladang didikan kolot. Matak wajar lamun kuring suksesna dipersembahkeun ka kolot kuring. Cing teh bah doakeun abdi cenah rek ka mana maneh ka Sultan Raja cing. Rek naon ceramah di mana Sultan Raja jeung mana bodak BBC ari engke cenah jam kaduana di mana di Kades. Gades naon? Gades Garmen. Garmen ibu masalah ngobejaan teh lain Kades Garmen ibu nu bener mah tuh Kades Deni ieu Garmen Ipa Kades Deni soreang keneh heeh doakeun cing teh Pak abdinya cenah didoakeun ku apa sing hasil urang mah yakin balik teh teh dus jeung amplop mah hasil eta teh doa kolot. Matak lamun ti dieu eueuh dus eueuh amplop lain kolot urang nu teu dijabah doana Kades nu kurang persiapanana atuh. Tuh. Kitu ibu siapkeun des. Kades Deni teh cenah anu resep kana manuk nya cing teh bah. Cenah geuning maneh kamari mawaranginang ti Tasik. Pan ciri khas Tasik Ranginang. Ari dodol Garut, ari Borondong Majalaya, ari ayeuna cenah kasoreang ka Kades Deni nyajigana mah cing teh manuk. Jigana da karesepna manuk. Jadi lamun ayeuna teh di bahanan manuk pun bapak bakal nanya, nah cenah ongkoh maneh teh ceramah di anu resep manuk tapi teu mawa, deuk kumaha jawaban abdi? Abdi mah simpel, pedit Pak, deuk kitu. Aduh ampun. Da talu ngawangkong jeung manuk hirup mah daripada jeung jelema. Sok bapak ngawangkong jeung jelema kadang-kadang isuk aya gorengna ngobrol jeung manuk da teu goreng. Abdi mah ngawangkong jeung lauk abdi. Kumaha we Nabi Sulaiman? Hah? Manuk naon? Aya cenah manuk. Teh bener demi Allah teh. Tuh kontan. Nuhun ibu, nuhun. Sing digentosan dewe ku Allah Ta'ala. Resep abdi teh kana manuk teh resep. Kumaha we cara ngolo mah Pak, nu penting mah hasil we. Apana naon ieu kudu boga ciri. Da ibu datang pengajian ka dieu jeung nu teu datang sabenerna ibadah mah loba nu teu datang. Nu teu datang mah keur nyangu, keur masak. Salakina datang, mahna teu pangaosan. Pan saur Pak Ustad anu setempat ge teu kengeng kaluar ti bumi tanpa bareng jeung mahramna. Komo lamun teu diijinan, ibadah gede nurut ka salaki. Coba ieu. Ieu mah teu diijinan ge maraksakeun maneh atuh. Nu teu hadir teh keur masak, keur nyangu. Bae bapana abdi teu pangaosan ge nya, ngan abdi teh keur masak keur nyangu, urang tuang dekul barang dahar. Tuh, ibadah gede. Ieu nyangu asan masak acan, salaki ibu teh keur pepelengkingan kursi ayeuna teh. Nungguan ibu balik. Datang we ibu dihoak, lila-lila teuing pangaosan teh. Jawaban ibu naon? Ustadna telat. Tuh jadi ngomongkeun urang.
Matak ibadah mah lain nu katempo, ibadah mah lain nu kadenge, tapi ibadah mah nu karasa. Lada ngaji kudu karasa ku salaki, lada ngaji karasa ku dengen-dengen, lada ngaji karasa ku baraya, lada ngaji kudu karasa ku dulur, ladang salat kudu karasa ku batur. Karasaeun salat urang ku batur. Gitu. Ai bacaan salat di alus-alus, ai batur nyeri hate ku bibir urang, berarti karek alus bacaan can alus dina ucapan. Ai pangajian jiga nu heureum dararatang, ai kasalaki hohoak wae. Genah orang dia mah ceramah teh di sini rantai kalau kababara katakan. Oh rumaos. Wayah nabu barti dia tanya, ibu teh tangkep salaki, tuluy pek ngomong, puntennya ya telat. Gitu. Oh mana teh nyangu heula, masak heula, aing ninggalkeun salaki teh aing lapar, kumaha cek ibu, mikir atuh sia teh meuni pamajikan pangaosan teh pupariheun barang henteu atuh barang hakan sorangan we suad mah nah ladang ngaji jadi pasea. Matak ibadah mah nu karasa pek kudu bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu cukup ibu geus asar nu ceramah urang ya kumaha urang ieu ngomong kejeung lanjut da kacape moal ibu nu ngarasakeun. Salah ke ibu watir keur pepelengkingan kursi anu teh. Bisi ibu jadi pasea abdi mah matak bijaksana. Tong heubeul-heubeul teuing sajam ge cukupnya. Nu penting mah mati matri kadituna sing bisa nyurupkeun alus jelema nu ngomong, alus jelema nu nguping, nu alus mah nu ngamalkeun. Sim kuring nana er gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu kateda bilahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairu ahsanu jazang haturkeun nuhun ka pangirsana Bagyai Haji Nana Nurhana parantos masihkeun kang urang sadayana yakni urang tiasa netepkeun kana jalan kasayan dina jalan kembali hati urang ka Allah Subhanahu wa taala. Pamugi bae urang sasarengan ditutup ku macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikawit awal dugi ka akhir acara dugi selesai mugia sing aya dina panangtengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amit mungkur hapunten kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.